Kodir bakal nabungakeun entin, bakal ngajagaan entin sehidup semati, Tin. Kodir teh nyaah pisan ka entin. Kodir I janji love you bakal setia entin. kan Tin? Kodir janji bakal selalu nyieun entin seuri. Bapak kamu tukang nyetruman belum ya? Soalnya Tin, kamu telah perasaan hatiku hari ini getarkan seawak-awak. Belum turun hujan, ngagibri, tapi kok pelanginya udah ada ya? Daunnya Pelanginya kamu untuk bisa milih. Penting mah mending nyari kejujuran dicium daripada 1000 kali. aku kebenaran. Tragisnya maksudnya ing tragis nempo kisah percintaan maneh mangkana dir saking acan angkat yang masa lalu maneh mah tong pernah ngajalani kisah cinta nu anyar panan maneh apal ing hubungan Kodir jeung Rani aina enggeus-enggeussan udah selesai kisah cinta maneh jeung si Rani nu geus anggeus tapi henteu jeung perasaan maneh ka si Rani. Rani, entin, tin. Pi masalaheun anjing. Kodir adalah lalaki spesial. Bisa nyieun entin percaya deui ka lalaki saenggeus dijieun nyeri. Sugante janjina bakal ditepati. Janji bakal ngajaga entin jeung selalu nyieun seuri. Tapi nyatana sarua nyieun nyeri. Boloon sih makod tersadar diri kakayaan sih nu sakieu buktina kumaha pisan sih menjadi lalaki teh kan mah goreng patut goreng kalakuan ongkoh teu bisa ngahargaan batur sok minjeman duit wae ka aing sok ngendong wae di imah aing mun ngarokok sok bican sakar di mana wae teh hidang-hidang geuning sia kod Tuh nya maneh mah lamun ngomong teh sok ngelebar ka mana wae bud. Apaan maneh ge masih boga hutang kene ka Kodir. tuh nya egoisna sia teh kieu tah kod pas pejabat wae sok bener sok pinter giliran dievaluasi teu narima ya kod nu kudu ku sia ingetnya aing kieu teh lain aing teresep ka sia Nyaanya ka Kodir. geuleuh Buset deh. Mun kitu maneh mah ka Kodir teh. Emang Kodir sehina itukah di mata kamu bud? nya asa teu pantes we modelan ka sia kieu galau ku cinta Kosa nu can pernah galau ku cinta wae maneh bud. nya pernah aing ge kod cuma aing mah teu saparah ka sia komo nepi ka mabok lem hina anjing. Emang baheula maneh pernah galau gara-gara naon sih bud? Jadi kieu kod baheula urang pernah boga kabogoh geulis pisan setiap orang nganjang urang selalu mawa cai aqua sadus kod bayangkeun nepi ka kolotna bisa muka warung cai kod emang kisah cinta urang sama menyedihkan eta nepi ka maneh rami sakitu Tuh tempat bud kumaneh.
Rani tahu gak? Aa teh sayang banget ke Rani. Rani oge sayang pisan ka. Ternyata jodoh teh jorok ya, A. Rat. Kayak nama lain pacar 5 langkah deui. Pacar Saimah. Kunaon gitu, A? Rani kan numpang di bumi Aa. Da rumah Rani nuju di bedah rumah. So sweet. Aa-nya pisan ke Rani. Aa janji bakal melindungi Rani dari kasus pemerkosaan. Kumaha acarana? Rani tahu gak? Rani teh pinap nyaho. Tuh tinggali mantan Rani si Kodir sampai tergila-gila ke Rani. Apalagi lamun rambut Rani ngarumbai. Semua lelaki tergoda Ran. Tah, kumaha carana A melindungi Rani? Jadi Kiran, coba bayangkan di saat si Kodir arek nubruk Rani itu tukang, A ngegantikan posisi Rani. Mau tengah jengkang tuh si Kodir. Ah, perkasa banget sih ada ya. Love you, A. Ayo mam lagi comronya, Rani suapin. Sing wareknya, A. Tin, beri kesempatan Kodir jika ngajelasin kan Tin. Naon deui si A? Kodir rumasa, Kodir salah. Bahasa harita, Kodir terlalu buru-buru ngungkapkeun rasa ka Entin. Kodir manusia biasa Tin, anu loba kurang jeung salahna. Kodir hilap. Ayeuna Kodir sadar bahwa hanya Entin anu bisa narima Kodir apa adanya. Bere kesempatan Kodir jeung ngayakinkeun Entin. Akodir ngomong kieu karena Akodir apalkan mantan Akodir geus boga nu lain. Lain kitu Tin. Ti kajadian ieu Entin sadar A. Bahwa nu diharapkeun ku Akodir teh lain Entin, tapi si Rani. Bahkan saantos Akodir nganyeri Entin. Teh cukup emang A. Hal ieu nu nyen Entin nyeri. Hampura Kodir Tin. Hampura. Kubabari Akodir nyebut hampura ka Entin. Santos sababara kali Akodir nyen kecewa. Jeung nu leuwih parahna A. Akodir mengulangi kesalahan sarua. Tigana Entin hese sakeung hampura A. Hampura pisan. Tin, ku Kodir Entin dihampura. Tapi naha Entin teu bisa ngahampura Kodir. Tin, Entin. I love you Entin. Dicium 1000 kali. Dangunya A. Lamun bisa milih, Entin mah mending nyeri ku kejujuran daripada dibubungah ku kebohongan. Cinta teh lucunya bisa nyen dua jelema jadi tualah kaya. Cinta teh indah, cikilman kerja tuh cinta. Tapi cinta jadi teu indah deui. Saenggeus ngasaan, kumaha nyerina karena cinta. Karena cinta nu sabenerna kudu dibanan ku rasa percaya. Tapi lamun kepercayaan eta geus dirusak, kan berharap cinta eta mau bahagia. Nu aya cinta mau luka. Tenang Ing, Kodir encan nyerah. Kodir bakal terus berjuang sekeras hati Kodir. Sakeun memperjuangkan cinta nasi Entin deui Ing. Maneh menang berjuang Dir. Tapi hiji nu kudu kumaneh inget, tong pernah maksa anu ngaranna cinta. Jeung tong pernah maksa ngapti milik si Entin. Lamun cintina leuwih milih jeung batur. Can Anggeus keneh wae, Bud. Masalah percintaan si Kodir. Karena cinta mau teh anggeus ki. Loba kajadian
jelema anu hubunganna 2 poe terus enggesan, tapi sesorangan anak nepi ka 2 tahun Ki. Kos kumaha jelemana? Kiraku aya bobogohan ngan 2 poe wungkul. Jadi kieu Ki caritana. Di peuting kadua manehna bobogohan. Sanggeus teleponan, tiba-tiba awewena mules Ki hayang modal. Tah, berhubung di imana eueuh WC. Jadi we awewena teh modal di walungan puting-puting. Tah, pas manehna modal pali di walungan. Jadi we akhirna mah cintana kandas gara-gara pali di walungan eta. Berat anjing. Eta ceritaan saha, Bud? Kurang Ki. Sing sabar ya, Bud. Sing ikhlas. Kege aya gegantina. Heeh. Ya, Bud. Ngomong-ngomong masalah percintaan, urang wakil euy ka si Kodir. Kamari ge mahena galau akibat si Rani. Galauna nepi ka kos kitu. Komo di ayeuna galau ku si Entin, Bud. Heuh nya. Aing ge watir ka si Kodir euy. Jigana ayeuna mah leuwih ti sekedar mabok lem Ki. Urang tengan si Kodir yuk. Hei. Rani, gimana kabarnya? Jauh lebih hade, A. Syukurlah Kodir bunga ngadangu nage. Najan ayeuna kabahagiaan Rani lain Kodir deui. Tapi si Dayat anu boga sagalana dibanding Kodir anu sakieu buktina. Syukurlah, namun Akodir sadar diri. Mudah-mudahan Akodir bisa diajar. Tong loba ngumbar janji, tapi bukti nu nyata. Tapi Ran, aya hiji hal anu ku Kodir bade ditaroskeun ka Rani. Naon, A? Apakah si Dayat bisa ngieun Rani tersenyum lepas seperti yang telah dilakukan ku Kodir ka Rani? Sahantena adaya teh nyen cerik, A. Tiga nu dilakukan Akodir ka Rani jeung hiji nu paling penting. Minimal laki-laki idaman Rani numpoga Honda Blade, A. Tuh kan Ki. Cek aing ge naon? Bener, Bud. Hayah, urang sampeurkeun. Kod. Udang Kod. Stuning sama Dir. Perkara cinta nepi ka mabok parah kieu. Kodir mabok ya dah. Minjem duit goceng lah. Ya keur meuli lem deui. Tempo aing Kod.
Tibalik koplok aing di dieu. Nya biasa we atuh darana ge jelema mabok. Ai sia rek kieu wae. Rek nepi ilah sia terusan kieu. Gara-gara cinta. Sia sadar teu? Najan sia pigeuleun oge loba jelema nu nyaah ka sia. Termasuk aing jeung si Iki di dieu. Tapi naha? Sia teu nyaah ka diri sia sorangan. Geus Bud. Ngaranna ge jelema mabok parah kieu. Teu pantas anjing mabok lem ka sakieuna. Mana lem Qadir? Ieu nu ku sia hayang kod. Akan ku sia tajeng kaleng-kalengna. Geus Bud. Daripada kieu mah mending gaul balik ka imah. Karunya. Duh, ku aing sia namun eueuh hukum. Ye, 2 kilo. Si Qadir tinggal. Ye, saya jelema mabok. Berapa itu lah? Usahakeun hidup sia mah. Bud, kunaon si Qadir? Biasa, Bo. Mabok. Beuh, gagah gitunya. Lanjutkan, Dir. Lalaki mah galau teh kudu mabok, megaga, Koplok sia mah sarwana. Geus ah, buru-buru ya bisi overdosis. Gagahnya, Bro. Qadir mabok. Naon maksud sia boro-boroan ka aing? Sopan pisan. Nya biasa we atuh Jal, tong rese. Arana ge jelema mabok parah. Geus gandeng sia tong ngomong wae lah, bisa dibabat ku aing sekalian kagok edan ye lah. Kalunya kan tibang karak mabok lem oge rese. Saing atuh komik mabok sok teh biasa wae teh rese juga sia. Geus atuh Bo, tong diladenan jelema mabok mah. Mas Bud ah. Anjing saruana. Kadieu sia Jal ari wani mah udag aing bari lumpat. Tih, goblok beneran kalau mana aing. Goblok ya. Qadir, entin sebenarnya geus ngahampura Qadir. Tapi najan entin geus ngahampura, teuing kunaon hate entin teu bisa saker narima Qadir deui. Mungkin karena entin geus terlalu gede nyimpen ieu rasa. Tapi Qadir malah nitipkeun luka saker entin. Qadir, entin nyaah ka Qadir. Tapi urang duaan geus moal bisa babarengan deui. Entin berharap Qadir bisa ngehargaan keputusan entin. Cinta henteu selalu indah. Kadang cinta datang di waktu jeung tempat nu salah. Kadang sok salah nganilai cinta. Nyangka bahwa cinta akan selalu indah. Ayeuna urang apal naon makna cinta nu sabenerna. Dimana urang kudu diajar tentang memahami, menerima, jeung nu paling penting cinta ngajarkeun tentang keikhlasan. Bakal aya saatna dimana orang diajarkeun saker henteu mika cinta jeung memahami leuwih jero deui. Akhirna urang oge paham bahwa jelema ukur bisa ngieun rencana.